tong tolang nangka kawinan bapak teu beja-beja poe Salasa teu beja-beja gitu cenata. Aduh, wah ya saya ya jantenan deui lah di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Sampurasun. Kumaha saderek sadayana sararehat tos kamarana wae atuh tos ka gunung, tos ka sawah, tos ka hantap, tos ka pasir, tos ka hutan, atanapi di bumi wae. Atanapi merenan kamolnya atuh meni ajak atuh kamolnya sasakali mah. Tah dinten ayeuna bade ngabibita deui ku suasana anu tiis ceulih herang mata. Pokona mah upami saderek sadayana ninggal kaayaan di dieu tinggal tuh aduh enak pisannya, aduh seger. Sareng seueur pisan request saderek sadayana, tuang deui atuh di luar, tuang deui di hutan, tuang deui di gunung, tuang deui di kebon teh, tuang deui di sawah. Nya atuh da kedah di modalan tuang di luar tehnya atuh matakeun tong hilap di subscribe heula ayeuna sok diantosan 1, 2, 3. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe. Jantan dinten ayeuna bade ngarujak, tapi ngarujak teh rujak anu aneh bin ajaib. Aneh itu ya bagi yang belum pernah makan ini. Oke can pernah sih. Tapi dulu asa pernah nya hilap deui we lah kumaha rasana. Jantan dinten ayeuna teh bade ngarujak tong tolang nangka. Aya nu terang teh tong tolang nangka teh naon tah? Ieu tah tong tolang nangka teh. Tong tolang nangka itu pijadieun nangka apa ya? Apa ya? Bakal buah nangka tuh yang kecil-kecil pokoknya ini ya. Nah nanti akan jadi seperti ini, terus ada gede lagi gitu kan buah nangkanya. Nah sata acan dikawitan video nedakna tong hilap wawasuh panangan heula sareng tong hilap urang berdoa sasarengan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Aduh sionnya ieu kumahanya rasananya tos hilap deui da atuh upami dulu keur SD mah nya. Kungsi dulu tuh keur kecil mah cenah kungsi uang anu kieu tapi da tos hilap atuh da tos lami pisan eta teh tahun sabaraha nya. Janten urang cobian tah ieu nya tong tolang nangka tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cobian deh ya. Cobian deh lah. Nih kita coba lagi satu. Rasanya itu kayak keset-keset terus kayak wangi apa ya? Lihat. Cuman apa ya? Ya emang kali teh atuh kan bergerigi. Mantap, sedap. Dilajengkeun karena buah ngora tahnya. Ieu mah kesukaan pisan.
Mantap. Oh. Ah. Edun. Udah mantep pisan ya mah. Anu penasaran kumaha rasana tongtolang nangka, mangga di bumi dicobian. Enak pokok namanya, aya sepet-sepet kumaha teh. Tapi omat sambal rujakna kedah nu enak pisan. Dugi dieu heula video ngarujak dinten ieu, hatur nuhun kasadayana anu atos nongton ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sareng tong hilap saderek sadayana tiasa share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Tongtolang nangka kawinan bapak teu beja-beja poe Salasa teu beja-beja kitu cenata. Aduh. Tongtolang nangka aya nyanyinya, aya lagunanya ada. Kumaha tongtolang nangka teh? Pokoknya mah nanti dicari ya lagunya seperti apa. Kawinan bapak. Emang gitu ya? Oh, gini nyanyinya. Gimana? Gimana nyanyi tadi? Terus? Kawinan bapak terus? Oh, oke. Enggak, sekali itu aja. Tah tongtolang nangka teh aya laguna kieu tanya. Tongtolang nangka kawinan bapak teu beja-beja terus poe Salasa kitu cenanya. Teu beja-beja tongtolang. Ih, kehela atulah eta mah. Tongtolang nang kehela tuh. Tongtolang nangka kawinan bapak teu beja-beja poe Salasa teu beja-beja kitu cenata. Aduh nya kumahanya ieu teh nya raosana. Wah ieu sae ya jantenan deui lah ti awal.